Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufin eta tetep dina pirang-pirang buku Eta tetap dina pirang-pirang buku mukarramatin Karomatin anu dimuliakeun. anu dimuliakeun. Fi suhufin eta tetep dina pirang-pirang buku khobarusanin ari lapad fi suhufin eta jadi khobar anu kadua li'annaha karana saestuna lapad suhufin wa ma qablahu jeung perkara samemeh lapad suhufin i'tiradun eta jumlah mu'taridah jumlah panyelang bahasa mukarramatin anu dimuliakeun indallahi mungguh Allah. Janten ieu teh khobar ina anu kadua tina ayat 11 yang berbunyi innaha tadkirah, yang artinya sesungguhnya eta surat atau ieu ayat eta teh jadi pepeling. Janten ayat Al-Qur'an khususna ayat-ayat surat Abasa umumna mah sadaya ayat Al-Qur'an eta teh janten pepeling, terang pepeling. Pepeling teh ngingetan pikeun jalma-jalma anu poho atawa anu teu nyaho. Bahasana ge pepeling, ari pepeling teh jelema anu poho atawa teu nyaho jadi eling ku pepeling mah. Lamun berguna bagi manehanana eta pepeling. Janten khususna we nya ieu surat Abasa teh adalah janten pepeling. Pepeling tina naon? Pepeling tina laku anu teu dipikaresep ku Gusti Allah. Sehingga urang teh ninggalkeun eta laku anu teu dipikaresep ku Allah menuju ngalaksanakeun laku anu dipikaresep ku Gusti Allah. Bahkan ieu surat Abasa khususna umumna mah surat-surat anu aya dina Al-Qur'an eta teh fi suhufin aya dina pirang-pirang suhuf, pirang-pirang sohifah, pirang-pirang lembaran. Janten ayat Al-Qur'an teh ditulis dina pirang-pirang lembaran sohifah dina buku atuh lamun bahasa ieu nama ngeun lembaran-lembaran Al-Qur'an eta teh benten jeung lembaran-lembaran anu sanes. Naon bentena? Lembaran-lembaran tulisan ayat Al-Qur'an mah mukarramatin indallah, dimuliakeun ku Gusti Allah. Makana lembaran Al-Qur'an mah haram dicabak ku jalmi anu teu gaduh abdas nya. La yamassuhu illal mutahharun, ulah nyabak kana mazhab Al-Qur'an kecuali jalma-jalma anu disucikeun, anu bersuci, anu boga wudu, suci tina hadas alit, suci tina hadas ageung. Sebab ieu lembaran-lembaran Al-Qur'an teh adalah dimuliakeun ku Gusti Allah. Nah, ieu Al-Qur'an teh kenging ngalihkeun tina Lauh Mahfud.